masih keneh terusan ayat mukamari di mana kamari teh ahli sorga teh dibejaan ku malaikat. Wahai jelema nu iman, wahai jelema nu iman tur amal soleh, antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ulah asa-asa suk geraga ditutuh sorga nu geus disadiakeun jang maneh jung geura-geura ulah di darieu bae ribet. Geura berangkat mana pimpinan kapilah namana ieu itu ayat aya gara-gara benderana gara berangkat ayo geus berangkat kabeh ka sorga. Masyaallah dipimpin geus puguh ku Sidina Abu Bakar Siddiq, ku Sidina Umar, ku Sidina Utsman, ku Sidina Ali, Sidina Hamzah, berbagai sahabat-sahabat kabeh berangkat mimpin para penganut-penganut. Dilanjutkan ku para kitu aulia-aulia Allah geus puguh al-aimatul arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, berikut pengikutna berangkat ka surga. Jeung anu nuturkeun anu iman jeung amilus sholihat turuy ka belah diana ku para wali-wali sanga. Ayo terus wah cenah aing adena geus jarah. Baheula sia geus. Wah berarti aing teh angan-angan cenah bandarana. Salat henteu. Jarahna ge teh salat. Sia bisa teh salat gitu aing mah jarah ge neangan peperet. Sugan bae aya sakorsi. Teu mah lain zarah tanu kosi dagang melalui zarah. Dagang melalui umroh, dagang melalui haji. Dagang teu mah kosi itu mah. Haji ulah atuh sanung ulah. Pan atuh cenah kitu amat aing mah kitu bae aja. Ieu teh kudu ku batu salah we geus pokona. Teu mah dagang teu mantak balalangkrut ge. Boga pondoknya na aju ngadirikeun yayasan umroh bangkrut pondok. Sebab niatna ge lain deuk ngaluhurkeun agama dagang. Kabehan henteu aya hiji dua nu bebeneran kula ieu deuk ka Mekah geus aya tu jamaah nama lantaran ieu jamaah perlu pembimbingan besi salah toapna besi salah engke saina jeung sajabana mangga kiai mah diberangkatkeun ku kula eta bae pangbimbingkeun nya. Oh tu teu naon geus kos kitu mah niatna karena Allah. Masalah teh kos kitu mah ngaji keneh aju ulah nanyakeun ieu sabaraha pina tah asal geus pi bae dagang ngaranna. Asal geus pi bae dagang. Oh ulah nanya-nanyakeun ka situ geus pokona bae mah karunya ka masyarakat bisi teh nyahoeun ketoap batur mah kakenca nyana kakatuhu. Tabrakan kan. Sai kudu mah disopah heula ka marwah nyana mah ti barwah ka dibabalik jadina. Bisi kos kitu doang. Ke bisi kieu deui di ditu. Naon jumroh batur mah di Aqobah wusto nyana mah asal eta lancuh bae jeger. Kelain masjid emeng besi kitu doang. Tak dituduhkeun. Ayo atuh gitu karena Allah masalah. Ngaji ngaranna. Dah. Cik malaikat antil kumul jannatu surga. Wahai jelema nu iman tur amal saleh berangkat. Surga nu bagian maneh geus jelas. Ditambahan deui ku kafir-kafir anu jatah surgana ku ari jelas-jelas moal kunyana diwariskeun ka maneh uristumuha. Dua urang boga tempat deui. Masyaallah. Bokingan urang asli hiji jeung warisan ti kafir-kafir hiji. Wah rajas. Waduh, lamun teh mah satempat aya 70 widadari sedengkeun tempat ieu 70 kali 70. Wah, teu bisa ka mamana. Gugulingan di susu widadari urang. Halo Gusti Allah. Masyaallah. Kuari mah ahli sorga geus cicing di sorga, ahli neraka geus cicing di neraka.
geus masing-masing tempat nakuari mah malah sorga teh pernah dibukakeun ditinggalikeun ka ahli neraka tuh itu sorga teh tempat maneh nu sabenerna mun maneh iman jeung amal soleh kulantaran maneh teh iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Muhammad maka ieu tempat anu jang tata dina jang maneh kuari mah geus diwariskeun ka tatangga maneh. Geus minahin jasa pokona urang di sorga. Kuari mah urang sorga geus cicing di sorga, urang neraka geus cicing di neraka. Maka kuari ahli sorga nanya ke ahli neraka, wa nada ashabul jannati ashaban nar. Ahli-ahli sorga teh menyeru ngagero ka ahli-ahli neraka. Lamun aya ahli sorga samiliar berarti samiliar ngagero kabeh. Hoi, tong mana ting paramat. Samiliar jelema. Hoi ahli neraka. Cengeng-cengeng ujianna. Pangang ceuli. Oh, didinya teh lain kudu kabehan lantaran bahasana ge ashab teh jama kapanggih jeung jama aljam jama di mana muqabalah jeung jama iza qubila lil jami maka tusiat maknana teh engke diwarna-warna dibagi-bagi carana mungkin kelompok itu ngomong ke ahli surga mungkin kelompok ieu ngomong ke ahli surga mungkin deui saurang-saurang yang ngomong ka jelema anu kunyana diwauhan keur di dunyana henteu lain bareng kabehan ngomong bo sakumaha abri kan jeung polisi lamun geus siap kabehan siap dan ngomong kabeh bareng henteu aya kelompok itu kelompok ieu aya saurang-saurang nah ieu bahasana jama kapanggih jeung jama nada ashabul jamah ashaban nar aljamu idza qubilat lil jam'i maka tuziat maknana engke bakal diwarna-warna berarti mungkin per kelompok mungkin perorangan nah bisa saurang kapanggih jeung saurang deui aya jelema ka sorga kuari kapanggih jeung ahli neraka babaturanana Tedi sia di neraka aing di neraka Ted sia kunaon ieu di neraka kunaon pan sia keur ieu aduh jeung aing babaturan keur di dunia kok di neraka sih kredit ada geus puguh tabakan kos kitu tamata ieu mah jeung kafir baheula teh keur di dunia teh urang wau kasih engko material ko ahut eta tadina urang nyokot paralon kanyana nyokot kayu kanyana nyokot engsel kanyana bahkan sok ngobrol ai prak di akhiratna urang mah ka sorga si ahut mah ka neraka kok di neraka iya kenapa kau neraka ya nggak iman waduh kok aduh dan neraka ya panas ya jangan ngomong aduh atau Presiden Gus Dur kapanggih ke jeung Presiden Clinton baheula kungsi ngobrol wauheunnya nama jeung George Bush wauheun jeung George Bush engke kan Gus Dur ka sorga Clinton ka neraka George Bush ka neraka jeung berbagai-bagai nu ka neraka kafir kan disapa ku Gus Dur hai Clinton dadah sini come here ngobrolnya ada di dinya waduh tuh mari teruskeun aing emang kuna tuh bisa jing aduh langsungnya jadi takut bagaimana kabarnya dan apa yang dilakukan aduh ngobrol tak perorangan ngobrol urang ngobrol jeung sing ko ahut jeung si siang-siang malingseng ngobrol jeung si tegwan ngobrol urang kabeh nah jeung kafir-kafirnya geus jelas-jelas ahli neraka
atau babaturan orang ngejawara tadi nyabu baik keur di dunia nanti. Waduh, teu eureun-eureun nya. Nyaho kaler kidulnya. Geus teu nyaho naon teu naon. Kasangan. Saya keur naon? Keur aya di langit aing. Di langit sabaraha di langit ka-7 aing keur di Sidratul Muntaha. Goblok nyabu mah kos kitu tolol. Saya kapanggih jeung saha? Waduh, kapanggih jeung Gusti Allah. Tolol teh coba. Nu jamu mah bloon. Nu jamu mah kan lamun kumaha kadengena, ngadenge nyana mantes rajaban nyana asa ka langit. Ngadenge kitu Kangjeng Nabi kitu naon naik buruknya na asa naik buruk. Aing jeung Jibril naik buruk ya. Jibril urang mana bojong. Tolol taruh jamu. Gele mah kecil jamu. Mantap guys. Tambah ku ekstasi. Dicarekan geus seurinya. Syakaron. Tolol sia kikituan we aing keur aya di sorga Firdaus. Waduh, eta jelema nyabu teh kos kadari. Di Indonesia teh pohara lain bae masyarakat biasa, polisi, abri nyararabu geus teh aneh. Ge cenah kieu ulah sok suuzon aing mandek suuzon bae. Kumaha lamun ditajakeun data lengkapna nyaho jasa aing. Ulah sok sombong ge sekali-sekali sombong. Kon kos nyahoeun jasa makana gitu ge nyaho jasa. Abri nu mana moal bejakeun eta karak rahasia. Polisi mana eta karak rahasia. Lain apa polisi tangkrang gimana bae lo. DPR ge nya abu sarua bae. Sok sambarangan kiai aing ngomong teh abong letah henteu make tulang, cak satulangan letah aja henteu. Eta sasangeunana bae gue main bae aing menyaho. Sia teh lo boga ka nyaho. Sepira dagang toge itu sia mah. Emang kiai osok beberangkatan gitu tetep kudu beberangkatan nyaho mah. Nyaho jasa. Nyaho di mana kiai? Makana, ceng. Dah. Ahli sorga nu geus aya di sorga. Berbagai kelompok, berbagai perorangan kapanggih nyana jeung ahli neraka bahkan ngagero. Weh, Tedi. Weh, kok ahot? Waduh, kamu di neraka ya? Iya, nih. An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Nyata-nyata jelas-jelas kami ini telah ada di surga dan apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah disampaikan dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para ulama-ulama. Ulama mengatakan bahwa siapa orang yang beriman, takwa, beramal soleh nanti akan diberi kenikmatan yang hakiki. Telah nyata sekarang saya merasakan surga yang luar biasa. Apa yang dikatakan oleh para kiai-kiai, yang kebetulan kiainya juga bukan kiai Golkar. Kiai Golkar mah nggak tahu sekarang di mana itu kepalanya, nggak tahu saya. Ini mah kiai yang asli. Ya dia pernah menyatakan bahwa siapa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, beramal soleh akan diberi kenikmatan yang hakiki, surga. Saya telah menemukan qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Mantap bener. Bukan sekedar mantap, mantap. Ada apa sih itu di sana itu? Wah, tete banyak bener tete. Berbagai potongan semua. Udah pokoknya enak sekali dah. Buah-buahan banyak di sana, kendaraan luar biasa. Pokoknya mah pengen minum, kita pengen air apa juga ada. Yang namanya bir Manson itu mah kecil. Di sana di surga yang saya rasakan luar biasa banyaknya. Wah, pokoknya mah susah nyeritain dah.
Sebab apa? Dulu kan kiai mengatakan kalau muludan rajaban, dia selalu mengatakan siapa orang yang beriman dan beramal soleh, surga bagiannya. Di sana akan menemukan kenikmatan yang hakiki. Saya sekarang sudah merasakan angkot wajadna alaih. Saya telah merasakan ma wa'ada rabbuna haqqo, nyata-nyata. Yang mau saya tanyakan, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo? Apakah engkau juga menemukan apa yang telah dijanjikan oleh Allah, oleh Tuhan, bahwa setiap orang yang tidak iman, tidak beramal soleh akan masuk ke neraka? Ini sudah menjadi kenyataan apa enggak? Nyana ngomong kolu na'am. Apa yang engkau telah tanyakan tadi, bahwa kenikmatan yang hakiki bagi orang-orang yang masuk surga engkau telah merasakan. Kami pun telah dijanjikan oleh Allah dulu waktu di dunia. Kami telah mendengarkan para kiai ceramah, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad, itu nanti akan diberi surga. Kebalikannya, ketika tidak beriman dan tidak beramal soleh akan dimasukkan ke neraka. Jelas kami sekarang telah ada di desa neraka. Oh, kamu udah di desa neraka? Iya. KTP-nya nomor berapa sih? Jangan ngomong KTP, gue panas nih. Ke saya di neraka. Kenyataannya sekarang telah ada jelas. Ucapan-ucapan para kiai dulu mengatakan orang yang tidak beriman dan beramal soleh akan masuk neraka. Saya sekarang lagi di kulub-kulub. Apa itu kulub? Itu yang gelotrok-gelotrok gitu. Masya Allah. Aing pohoan bahasa Melayu. Sehingga jauhan ku bupati aing diondang tayang poho tambah poho. Maka geus jelaslah ahli sorga nyaritakeun kanikmatan anu dirasakeun di sorga. Kitu keneh pertanyaan jang ahli neraka. Ku ahli neraka dijawab muhun, jelas jasa geus kapanggih ku ari maka nyeri siksa nu aya di neraka teu bohong. Fa adzana muazzinum bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Maka tidinya lah begitu aya ucapan antara ahli sorga jeung ahli neraka. Silih tanya silih jawab, celengkeung aya malaikat nyarita, fa adzana muazzinun ayanada munadin bainahum. Malaikat nyarita, wahai ahli surga, wahai ahli neraka, perlu diketahui al-la'natullahi 'alal zalim, laknat Allah, siksa Allah ditimpakan, dirasakan, diberatkan ala zalimina, untuk orang-orang yang zalim. Tinggal ngahep-hep bae ahli neraka. Di neraka ngadengikeun omongan malaikat. Nu mana nu zalim teh? Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Jelema-jelema anu menang laknat Allah nu ditibakeun diberatkeun ka jelema nu zalim teh ieu jelema nu zalim teh waktu di duniana. Alladzina nyaeta jelema-jelema yasudduna nasan sabilillah anu nahan ngalarang manusia tina jalan ka Allah. Nyanana geus teu daek iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah, di samping eta ngahalangan deui kana undek iman. Aya sekelompok manusia Kristen agamana anak nama hendak asup Islam disiksa kunyana. Iyalah jelema alladzina yasudduna an sabilillah. Awas kamu masuk Islam, akan saya siksa kamu. Tidak lihat kamu nih, bapak nih, lihat nih, mamahmu, lihat mamahmu. Kita udah kadung nyembah ke Yesus Kristus. Dia itu Tuhan. Dia dilahirkan di Yerusalem.
Dia Tuhan itu. Kamu jangan sampai salah. Pak, itu Tuhan dilahirkan di Yerusalem. Sebelum dia lahir siapa sih Tuhannya? Jangan ngomong gitu lu. Gua malu ntar. Pokoknya Tuhan aja itu dia. Ya kan dia dilahirkan dulu 25 Desember. Walaupun itu kan dimasalahkan oleh Paus Benediktus. Dia menyatakan karena dia sudah masuk Islam. Sebab dia adalah meneliti bahwa menurut Paus bohong itu. Bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Itu bohong. Saya sudah teliti. Dari kebohongan itulah maka saya masuk Islam. Yesus itu bohong. Eta Paus ngomong setelah masuk Islam. Paus Yohanes Paulus pun mengatakan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dituhankan sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal. Saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bohong itu Yesus. Yohanes Paulus nanya, naritakeun kebohongan Yesus Kristus. Nu kuari makana ditahan ge. Paus Benediktus eta karena menyatakan kebohongan Yesus Kristus. Nah, saya mau masuk Islam aja Pak ya. Jangan! Da kadong, tahu kadong lu. Itu bahasa Cengkareng tuh. Da kadong lu, Tuhan kamu itu Yesus. Dia dilahirkan di Yerusalem. Iya. Itu Tuhan. Tuhan, sepakat semua orang. Jadi dulu itu mengadakan konferensi bahwa dia adalah Tuhan. Jadi eta nyieun Tuhan teh konferensi muncak urang mah di MPR gitu. Blonnya. Blon. Jadi eta benang ngajukeun masyarakat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu sebelum lahir siapa Tuhan? Jangan ngomong gitu lu. Gua susah kalau gitu tuh. Susah gua juga. Gua juga gak tahu itu sebelum Yesus Tuhan tuh siapa, enggak tahu. Katanya si Allah. Tolol tuh coba itu. Tapi lu kalau coba-coba lu keluar dari Islam, lu gua siksa lu. Lu kan anak gua siksa dah. Pokoknya mah kalau enggak kasih makan, enggak sama sekali. Kalau suruh makan, makan terus lu. Serta mejen lu. Apa itu mejen? Nah, itu bahasa orang pondok mejen tuh. Ya tahu kamu mejen. Itu bahasa pangjore-jorena bahasa mejen. Di dunia enggak bahasa mejen eueuh. Masya Allah, tapi tetap baik hidayah mah datang, hidayatul khalqi, hidayatul irsyad, hidayatul taufik. Allah nu bogana kajen teuing di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga nu kafir, wayah datang mah hidayah Islam baik. Boro-boro eta deui, ieu nomor 1 di dunia ngaranna ge Paus, eta makan imamna Kristen mah, tapi tetap baik wayah hidayah nyulusup mah ku Gusti Allah. Iman mahal iman mah, tapi kadang murah. Anak Ki Haji urang Bitung cuman sekolah doang di Semarang, balik ka dieu asup Kristen. Murikak bulu urang mah. Aya deui jelema ka Yogyakarta kuliah, bebenean nyana jeung Kristen, balik hanya setahun ka lemburna, menta ka bapana ditikakeun jeung Kristen. Eta mah no Kristen, tah mah Kristen masa no kudu kawin jeung Kristen. Di puguku lagi geus asup Kristen. Nauzubillah min zalik. Mahal, murah, hidayah Allah nu ngatur. Ya Allah, ya Rabbi. Lamun urang nyaritakeun hidayah Gusti Allah nu agung, Abu Jahal kurang kumaha pinterna. Mamang ka Kangjeng Nabi tapi tetep bae teu iman ka Kangjeng Nabi. Ya Allah, ya Rabbi. Tetapi Ki Umer anak bangsawan, jelema anu hebat luar biasa, kaya raya nya nama, pakaianna ge mun kuari mah puluhan juta, tetapi dibere hidayah ku Gusti Allah jadi pelopor jana perang di hareupnya. Hidayah. Hehehe, atuh hidayah mah hese. Jelema ti mana-mana daratang hayang ngadaekeun pangajian supaya leuleus hatena, supaya leuwih nyaho ka Gusti Allah. Hidayah datang, urang lembur di dieu mah endahan indit. Ulah seuris ya, seung sarikeun bloon sia. Aing kasinggung. Eta teh urusan Allah, nu mantap kiai ulah sok mamarahan. Dititahna ge nyampai-nyampaikeun bae ulah sok maradu tak budak kunaon teu nurut ka aing. Ye, titah nurut ge lain ka sia ka Allah. Matak lamun aya kiai ngomong kieu, aing asana pindah meureun di dinya. Emang kunaon? Teu daekeun narurut ka aing. Salah balilahan ta kiai. Tampiling habak tah kiai kos kitu. Siana bae ibadah.
leuwih ti sia ajakan daekeun alhamdulillah teu daekeun atuh sia bae nu bener jalain kita nurut ka sia ka Allah kitu lah cenah kiai geus teu narurut cenah ka kula di ditu mah deuk pindah bae aya eueuh dirinya masjid aya nu salat aya berarti kan nurut ka Allah teu nurut ka sia aya naon di hate sia da jelema nama masjid geus aya ibadahna geus salat geus berarti nyaho ka Allah adapun teu nurut ka sia ngaji teu daek da ngaji ka sia dan lain sebagainya siana berarti teu wajar dituturkeun ku urang dinya lantaran di jerona aya proposalan ye dibabebkeun hulu sia ku aing sia tuh pan sia mah cenah kiai mah sayu kos kitu bae aing mah kos kitu pugu ngomong ulah nyalakeun di diri sia introspeksi jalan kita nurut ka sia ka Allah urang cicing di dinya teu ngaji ge teu magahan ngaji jelema geus balaleuneur teu kudu ngaji ibadah bae ka Allah maca Quran nu loba maca shalawat nu loba zikir nu loba jehe ulah sok aju kulaonnya teu daekeun ngararaji ka aing hawa nafsu eta kos kitu jehe